barayakita.com. Anjar tepung jeung indung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah patepang dangu deui sareng ngedongeng ti barayakita.com anu nuju ngadongengkeun Anjar kengeng Ahmad Rustandi dina seri Anjar Tepung Jeung Indung bagian ke-12. Nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Sia moal bisa balik deui, sia rek ngalalakianan. Anyar ngabetem keneh pikiranna masih keneh dibagi dua. Mikiran bawa-bawa pi pamajikaneunana dikumaha ku si Durga. Barang nanyo Anyar teu manteng, Darmalinga teu ngangkekeun ieu kasempatan. Seak luncat, sukuna dipake nyabet beung Anyar. Anyar dongko golonyon, golonyon di. Anyar dongko pelonyon ikat naragrag serta bukna asa dijenggut lenyap keur ngalenyap ti tukang kerasa asa aya angin anu nebak. Anyar kuat ngagereleng ka sisi tuluy nangtung deui tidinya manehna mimiti masang acan rajang tapi ayeuna mah leuwih ati-ati lantaran geus lila Darmalinga can bisa ngasupkeun paneungeul hiji-hiji acan hatena jadi pusing. Kakara manehna manggih lawan anu lingas kitu padahal nelikana syariat mah eta budak teh boyot pisan. Sup leungeunna dirawat ku Anyar. Head rek nigas ku geugir leungeunna. Disampakeun pigeulang pret. Pigeulang diadu jeung pigeulang. Ceuk nu bohong mah mending ngaburi nyai jeung ngebul. Anyar mundur salengkah, Darmalinga mundur 3 lengkah. Sidik dina tanaga Anyar leuwih unggul. Darmalinga sanggeus ngarasa kateter dina tanaga ngaluarkeun akal curangna. Pok ngomong, Nah poho kapi pemajikaneun sia itu kedigarentoran ku si Darga. Ngadenge omongan kitu pamuseran pikiran Anyar jadi kaganggu sarta rada buyar. Ngalangkang dina pikiran si Darga keur ngagalentor bebenena. Kasempatan ieu digunakeun sahade-hadena ku Darmalinga. Srog disogok angeuna. Barang karasa angin kana lebah angeuna, Anyar ngelokkeun beuteungna. Lantaran rek ngejat mah teu kaburu deui, tapi elat. Panyogok Darmalinga nepi manten. Orolo Anyar utah. Untung teu utah getih oge, lantaran kaburu musatkeun tanaga dina angeuna. Tapi karasa nyerina lain lumayan. Anyar narik amekan panjang. Sanggeus usaha mangaruhan musuhna tadi teu hasil, Darmalinga ngajerowok deui. Itu si Darga keur ngakeupan. Tapi Anyar teu bisa dibobodo deui. Manehna jadi sadar ayeuna lain waktuna mikirkeun kepentingan diri sorangan. Upamayeuna aing teu bisa ngelehkeun ieu durjana rek saha deui. Mun aing paetang tu aing era manggihan Kiai Ngesti. Mitra kaum dangu pikiranna musir deui nutup lawang ceulina nepi ka teu kadenge sagala sora padahal harita hujan ngagebret. Guludug ting jelegur ting berebet Anyar geus bisa ngukur nepi ka mana tingkat Darmalinga teh. Barang sagala panarajang jeung gerak tipuna teu bisa asup malahan beuki lila mayana beuki kateter. Darmalinga mesat gagamanana aneh rupana disebut bedog lain bedog disebut congkrang da lain congkrang. Barang nenyo senjata anu dipake ku Darmalinga anu rupana siga arit tapi lain arit nya ieu sigana senjata guruna anu dipaok ku Darmalinga teh ngaranna si Careha Munding. Lantaran rupana badis Careha Munding ngan lain Careha Munding.
lantaran dijieuna tina logam anu teasna leuwih ti wajah, liatna leuwih ti perak, sekeutna ti tukang ti hareup. Si Carea Munding teh ku Darmalingga diuat awit nepi ka sorana cigah kolecer, awahing ku tarik anu ngagunakeunana. Sakapeung nyip patak-tak, sakapeung nyabat ping-ping. Ngan anyar salawasna rikat, ku rikatna anu tarung teka tingali deui jelemana. Nganting kolebat kalangkangna bae hideung jeung bodas. Seak serepet meni nyecep angina nu dituju cangkeng anyar anu rek disabet teh, tapi anyar ngajumpalik luncat. Sakali sira anyar rek ditarok tapi kaburu nyingcet. Gebro kana batu sagede jubleg, batu beulah siga heuwih dibelah ku arit. Anyar ngan ukur bisa cungcat cingcet. Sanggeus ngagunakeun si Carea Munding Darmalingga nyereg menang angin deui, tapi kesangan teu dulu atleet lantaran eta gagaman teh beratna leuwih ti jelema hiji. Anyar teu bisa ngantep dirina terus didesek. Kolebat sabukna dikaluarkeun, jeger-jeger sorana teu beda ti pecut mantak meupeuskeun kekendangan. Eta sabuk lain sasabuk-sabukna tapi bisa digunakeun kawas pecut. Mitra kaum dangu sanggeus ngagunakeun pecut mimiti anyar bisa ngedesek. Waktu harita geus janari leutik, di luar hujan masih keneh ngagebret kawas nu dicicikeun ti langit. Darmalingga masih keneh nyabet-nyabetkeun gagamanana, barang disabetkeun kana pecut anyar disangkana pecut rek pegat. Tapi amanan pegat anggur meulit tuluy silih betot, di dieu jadi ngadu tanaga. Anyar sebenarnya sanggeus kabeunangan angeunna tanagana rada ngurangan. Kukituna dina pebatot-batot teh antara anyar jeung Darmalingga jadi saimbang. Terus adu regeng aya kana setengah jamna, kesangna geus pada ngucur sagede-gede kacang kedele. Beungeut Darmalingga geus jadi bulao, huntuna teu papareket tapi neugdreg ngebetot gagamanana. Darmalingga utah getih hirup tapi leungeunna teu lesot ngan beungeutna rada sepa. Orolo deui aya kana satompolongna, getih ngebayabah dina cadas. Tanagana beuki ngurangan karasa ku anyar beuki ngenoran. Laun-laun Darmalingga ngarumpuyuk, tapak deku terus diuk panonna dipeureumkeun. Tapi ku anyar teu diberi kesempatan sarta nu diuk ditubruk bruk nyuuh. Tak-takna dijejek. Darmalingga teu ngomong sakemek-kemek acan. Di mana buku pusaka? Teu ngajawab, ngejekna ditarikan. Tong loba omong, bodaran bae. Atuh ari bisa maca buku pusaka mah mo aragraga pantar si laing. Cek Darmalingga ngomongna ripuh pisan seuseut anggeus. Anyar rada watir oge, tapi ari ras kana wasiat guruna yen kudu dipaehan manehna teu tega. Cek guru maneh kudu dipodaran, tapi di dieu teu tega. Tapi mun dijag-jagan deui tang tu ririwit dunya bakal maceuh deui. Ayeuna rek dipegatkeun urat suku jeung urat leungeun di dinya. Cek anyar bari nyebut peso tina beuteungna. Bles-bles tukang ngentuur jeung pepeuteuyan Darmalingga ditojos. Pek heula tungguan di dieu, isuk tang tu bakal diurus. Anyar luncat rek kaluar ti guha, tapi barang rek kaluar kadenge aya sora anu ngabledug. Ari direret Darmalingga meupuskeun sirahna ngadagorkeun maneh kana cadas. Anyar kaluar ti guha ka cidaherana barang nepi kaluar. Panon poe geus moncorong, jadi hartina gelu teh geus satengah peuting. Lantaran inget ka pipamajikanneunana, leuleus ge teu dirasa, piur lumpat meruka Imah Haji Salim. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Barang nepi ka Imah Haji Salim, kadenge aya nu ceurik midangdang. Haji Salim ngaharuk, Haji Husein ngahuleng, bulak-balik di buruan. Kunaon pamajikan Haji Salim ceurik? Pedah imahna kahuruan,
Ih lain telebarku imah ongkoh ngan kaduruk tengah imah na wungkul suhu nana wungkul da kaburu kacebor ku hujan ngagebret anu matak sedih taya babandingan nama lantaran anakna anu poe harita rek dikawinkeun dibawa ku si Darga tuluy tiwas ka bawah palid. Barang anyar nepi ku pemajikan J Salim ujug-ujug dikabrug dicengcerikan bari midangdang. Sanggeus lila tuluy ku anyar bari ngageter ditanyakeun kumaha soalna. Ku Haji Salim didongengkeun asal usulna. Barang ama ngadenge anu kokoceakan sarta diringkid ku jelema anu jolad-jolad ama teu malire kana kahuruan tapi gancang diburu sabab teu sak deui sidik si Darga ku ama diudag aya kana sajamna barang nepi ka sisi walungan ku ama sukuna disabet kaciri pisan bitisna doang bisa jadi sapat ngan barang sapat manehna ngagejeburkeun maneh kana curug lep les bae henteu mucung deui jeung nu digandongna sabo peuting ditareangan ka hilir aya kana 5 palna peuting tadi cai caah umpal-umpalan nu ti gujubar diteangan di oboran nepi ka bieu isuk-isuk tapi waleh teu kapanggih. Mitra kaum dangu anyar asa dibentar gelap amarah ngakidir ijid ka si Darga rek hing-hing ceurik ari ras ka bebenena kumaha lamun nya tiwas meureun poe kawinna teh jadi poe sedekahan di lebah mana ti gujubarna ama omong anyar dina curug belah ditu geura hayu anyar mangpret hayang geura nepi ka curug teh kacaturkeun dina jero curug eta curug rada deukeut ka sisi leuweung caina kiruh keneh urcaah tadi peuting di tukangan curug sabenerna ngelowong jero gorowong siga di jero gedong nya didinya dipake panyumputan si Darga jeung paranti matuhna Darmalingga anu kadua ti luar mah kacirina teh curug biasa bae komo ku ngaguruna jeung meredong nage geus kacida geumanana waktu si Darga luncat nu digandongna teh lesot tuluy dibawa hanyat kana guha anu aya di tukangan curug teh atau pugu bae anu ngudag mah nyangkana ka bawah palid ngan barang nepi ka jero kacida poekna nu diiwat setengah ingat setengah henteu barang si Darga nyabak sukuna sorangan karasa bitisna ngaplek tulang-tulang ngepotong atuh nyekelna rada ngenoran barang cekelanana rada longgar nyilanjang nerjel si Darga teu bisa nahan da karasa sukuna nyanyautan sarta geus loba teuing getih anu kaluar ikatna dibuka dipake meungkeut bitisna anu ngaplek manehna teu bisa napak lempangna ku sabelah manehna tetep boga maksud hayang newak nyilanjang ngan kulantaran poek jeung ingkud-ingkudan atuh rada hese katewakna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Isuk-isuk kakara cahaya panon poe nyai-nyayan nyilanjang sapeting eta teu sare barang panon poe meletek nenyo rurupaan si Darga nyilanjang hampir kapaehan. Panona dikaceng-keceng bibirna jebleh benang ayeuna mah mati-mati potong bitis ge ari diubaran heula ku nu ranjeunit ge mah teu panasaran. Nyilanjang ngoceak si Darga inglek-inglekan ngudag nyilanjang ku suku sabelah tapi tetep teu katewak geus kitu tuluy manehna ngaluarkeun padudan tina sakuna eta padudan gedena meh sarua jeung doran pacul sup di bakoan aya meureun sasilipieun mah nyot dikenyot bul hasepna ditiupkeun ka nyilenjang mimitina teu katepi ku haseup teh tapi beuki lila haseup teh beuki minuhan guha lila-lila eta haseup teh kaseusup ku nyilanjang ameuna nyaleksak seungit alebatan menyan putih sanggeus nyeusup haseup tina padudan si Darga teh manehna jadi leuleus taya tangan pangawasa
eta teh memang hiji rupa racun anu diasupkeun kana bako. Upama jelema geus ngambah haseupna, tangtu eta haseup teh bakal mangaluhan kana pikiranana. Lamun haseupna rea asupna lila-lila lat poho teu inget-inget saha dirina. Teu beda jeung boneka hirup, dikuah kieu tangtu bakal nurut kumaha bae titahna. Kitu deui nyelanjang, sanggeus ngambah hasup bako si Darga manehna lat poho kana dirina. Benang ayeuna mah. Si Darga suka tuluy maju ingkud-ingkudan ngadeukeutan nyelanjang. Bilirna anu jebleh mending ngacai awahing ku uruy yen nyolanjang anu sakitu rancunitna. Udar tagelung teh. Udar gelung. Udar gelung. Udar gelung. Udar gelung. Nyelanjang nurut ngurumbaykeun buukna anu masih keneh baseuh. Alus-alus. Laan kabaya. Laan kabayana. Kabayana laan. Nyelanjang nurut deui. Si Darga maneh cacala katakan tarangna anu renjuh ririnatan. Laan kutang. Laan kutang. Laan kutang. Laan kutang. Mitra kaum dangu nyelanjang bangun salse mukaan kancing kutangna hiji-hiji. Si Darga suka mani anyok-anyokan ningal awak anu sakitu beresihna. Gera buka tah. Gera buka. Gera buka. Buka buka. Etanana. 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 Hahaha buka. Hahaha buka. Siga buta dina wayang naon jang we. Nah barang keur kitu kecret kubrag si Darga rubuh sirana beulah keuteuh ucaret-acret. Anyar anu barang asup ka jero guha nenyo si Darga keur cacala katakan teu anta parah deui bakat tingku amek ditonyok lebah sirana sekali jadi nepi ka henteuna. Mitra kaum dangu kumaha anyar bisa nepi ka dinya. Tadi barang nepi ka sisi curug tuluy alak ilik. Tapi eueuh tapak nanaon tuluy dipapai ka hilir teu aya tapak saeutik-eutik acan. Barang ninggal kanyataan kitu hatana sedih ka bina-bina mayana mikir. Hirup ge moal pinangih jeung kabagjaan. Ari nu nepi ka memet geus eueuh mah tambah-tambah wasiat guruna geus dicumponan. Mending ge paeh sugan we gancang papangi jeung jelema-jelema anu pika cinta seperti bapakna, guruna, jeung bebenena. Kebrus manehna ngabruskeun maneh kana cayan umpal-umpalan. Barang nepi kana dasarna manehna inget kana pepatah guruna yen biasana dina tukangan curug sok dipake panyumputan anu jarahat. Barang manehna boga pikiran kitu tuluy manehna ngajaul ka tukangan curug. Mucung nyampak si Darga keur ngamainkeun bebenena. Cekok bae si Darga ditonyok. Nyelanjang sanggeus dibajuan tuluy digandong dibawa balik. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu karyaan di Imah Haji Salim diteruskeun peuting eta keneh. Bencit munding 7 deui doma salawe deui sakalian nyalametkeun anu paeh henteu tulus. Agung-agung pangapunten ka panganten nu saranten arimankeun kumaranten pitutur hasil teu kinten bisi tacang pada harti anu kurnan teh pasti. Nimuna lulus tarapti kudu silih beli ati tina ulah pasalia
sing sapagodos waluya lamuna pakia-kia nyalileuk pasea tea. Mitra kaum dangu anyar jeung anak Haji Salim ngareneng di payungan diiring ku pidoa kolot wur beas jeung duit ketip diawurkeun nu marulung paboro-boro. Mitra kaum dangu cag anyar kengeng Bapak Ahmad Rustandi dina seri Anyar Tepung jeung Indung bagian ke-12 urang cekapkeun dugi ka dieu urang teraskeun ka seri anu salajengna. Hatur sewu nuhun hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com